Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji. Alladzi yathuru utawi kang dadi suci minan najasati saking pira-pira najis iku salasun telu. Al-khamru sawiji arak idza takhallalat tatkala dadi cuka binafsiha kalawan date ieu khamru. Wajildul maitati lan kaping done kulit bangke ida dubigo tatkala den samak ieu jildu. Wama lan barang sorokang dadi hayawanan ing hayawan. Dina ieu pasal Imam Nawawi bade nyarioskeun perkara nun najis bisa jadi suci. Alladzi yathuru minan najasati salasun. Perkara anu najis anu bisa jadi suci teh ngan wungkul aya 3 rupa. Mana nu 3 teh al-khamru idza takhallalat binafsiha, nu kahiji arak nyaeta arak teh sakur inuman anu matak ngamabokeun. Saur Imam Nawawi arak teh aya tina peresan anggur, aya oge anu tina korma dijieunana teh. Oge aya anu tina kismis jeung lian tinu bieu dicaritakeun tina sakur anu matak mabok. Sakumaha pituduh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu muskirin homrun wa kulu khomrin haramun. Sakur inuman nu matak mabok eta khamr arak disebutna. Jeung sakur nu matak mabok eta teh haram, riwayat Imam Muslim. Dina riwayat nu sejen mah kulu muskirin khomrun wa kulu khomrin haramun. Sakur perkara nu matak mabok eta teh arak jeung ari setiap arak eta teh haram. Ieu arak nurutkeun jumhur ulama eta teh hukumna najis. Tapi di mana ieu arak jadi cuka ku sorangan eta bakal jadi suci sabab teu aya elat najis jeung haramna nyaeta matak mabok teh tadi. Karena caqaidah al-hukmu yazuru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum eta muter jeung ilatna naha dina ayana atawa henteu ayana. Saur Imam Nawawi ijma ulama yen arak di mana jadi cuka ku sorangan eta teh suci. Tapi lamun jadi cukana diolah diasupan benda anu sejen eta henteu suci. Kangjeng Nabi kantos ditaros tina hal arak diolah sina jadi cuka dawuhanana teu meunang, riwayat Imam Muslim. Modal contoh di urang mah nyieun cuka tina naon ngaranna teh tina wedang, nyieun cuka tina model contoh di urang mah tina lahang nyieun cuka na teh. Kolot baheula sok nyieun cuka tina lahang teh diasupkeun kana botol. Tah proses nepi kana cuka teh rada lumayan lila. Engke aya waktu ngabudah jadi arak. Heula matak ngamabokeun mun diinum. Nah lamun teu dicampuran mah tadina lahang terus jadi arak heula terus jadi cuka deui, tah ketika jadi cukana halal lamun teu dicampuran naon-naon. Tapi di urang sok aya nu dicampuran ku cabe misalkan cengeknya. ta eta kabawa najis, kabawa haram sabab dicampuran ti awalna, kecuali lamun geus jadi cukana dicampuran teu.
Pan itu ngaliwatan tilu fase kahiji lahang, kaduana jadi arak heula, katilu jadi cuka. Eta nu kahijina arak al-khamru idza takhalalat bi nafsiha. Arak lamun jadi cuka ku sorangan kudatna. Nu tadina najis jadi suci. Nu kaduana wajil dul maitati idza dubigo, kulit bangke di mana geus dibersihan, geus disamak. Eta teh bakal jadi suci. Nu tadina najis aya bangke sapi, bangke muning, bangke doma, nyaah kulitna diala we. Nah eta kulit bangke di mana geus disamak dibersihan, cara nyamakna teh diantarana engke ku kayu, ku bahan-bahan anu kasar. Diantarana lamun diurang ku cangkang mangu, ku perkara nu kesed nu kararitunya, kecuali kulit bangke anjing jeung bagong. Karena dauhan Kangjeng Nabi idza dubigol ihabu faqad tuhura, di mana kulit bangke geus disamak mah mangka saenyana geus suci. Riwayat Imam Muslim. Ya hadis nuduhkeun kana yen nyamak eta nyucikeun kana kulit bangke hayawan anu najis kusabab paeh. Nah hayawan nu sok didahar dagingna atawa tara. Iwati kulit anjing jeung bagong eta mah henteu bisa suci ku disamak. Sabab keur hirupna ge tos najis. Ari cara nyamakna nyaeta ngalaan leleuwih kulit. Saperti lamadna, dagingna anu ayana matak ngaruksak kana kulit. Jadi dibersihan kulitna disamak gitu nya. Malah ke dikumah pan nyata ku perkara-perkara nu matak ngameunangkeun ngabersihan nu aya di sagigireun kulit tadi gitu. Nu katiluna wama soro hayawanan, perkara nu jadi satu hirup seperti bilatung anu kaluar tina aya najis sanajan mugolado, sanajan najisna najis mugolado. Sabab eta saton teu didamel tina dat najis tapi kaluar dina dat najis seperti bilatung, cuka. Teu didamel tina datna cuka tapi kaluar tina cuka. Wa masoro hayawanan perkara nu jadi tina satu hirup. Seperti bilatung tadi, eta bilatung nu kaluar tina aya najis sanajan najis mugolado, maka dihukumanana eta teh suci. Urang sok ningali gitu nya, bilatung anu kaluar tina perkara nu najis nu pararaeh tina sato nu geus pararaeh misalkan bijil bilatung teh bilatung nama suci. Ngan ke bahasana kahareupna aya suci teh meunang di dahar aya nu henteu kitu. Jadi henteu ngahartikeun ayeuna disebut bilatung suci meunang di dahar. Ya aya pangharaman anu perlu ku urang dikanyahokeun. Jadi kesimpulanana dina ieu pasal Imam Nawawi nyaritakeun perkara nu bisa jadi suci tina najis teh aya 3. Nu kahiji arak di mana geus jadi cuka ku sorangan, kulit bangke di mana geus disamak, geus dibersihan. Terus nu katilu hayawan nu jadi anu kaluar tina bangke. Jadi aya anu hirup tina bangke seperti bilatung tina aya najis. Wallahu a'lam bishawab.